lamun tos kolot sok balik deui jika budak leutik. Urang datang ka imahna emat teu kudu barang bawana naon, cukup pilokna oge emak-emak geus atoheun. Balikna keupelan duit 20.000, 30.000, eta teh duit diciuman ku atoh-atohna kolot. Ngomong atuh si emak teh ka si Iroh, "Maneh Iroh boga duit di mana ngeupelan emak?" Ku emak didoakeun, cing panjang umur, loba rejeki, cing salamet, cing sehat, eta doa emak da murudul. Ari ieu mah kadang-kadang nempoan indung teh boro-boro mawadahareun, boro-boro ngeupelan duit. Nu aya mah emak boga naon, di imah emak masak naon, ningali emakna make emas oge nu aya di injeuman ku anakna teh. Ieu urang mah sok kadang-kadang kakolot teh keterlaluan. Berkahna orang tua teh aa eteh masya Allah keramat eta teh samemeh ka mana-mana pentah heula ridho indung bapa. Komo anu masih aya mah sehebat apapun nu jadi anak jabatanna luhur, titelna luhur, pinter pisan sakolana S1, S2, S cendol, S teh, S getok, anakna pangkatna insinyur, doktor, profesor, SHM, MM, MA. Anak disebut ulama, ajengan, ceramah kamana-mana, pakai diarah, disanjung, dijemput ku panitia, leungeunna diciuman ku jamaah. Ini haji unggal tahun, umrohna unggal bulan, bulak balik ka Mekah. Tapi hiji manehna dora ka indung bapa, sagala amalna ditolak mentah-mentah ku Gusti Allah. Mata tok sok macem-macem gerak. Ayeuna mah neangan berkah teh ka kolot we ka emak jeung ka bapa heula sameme ka mamana teh. Di mandian, di bedong, di ais, di nangna neng-neng ku atoh-atohna boga budak, tapi ka mama sok nyanyi pan. Anak raja, atoh pisan. Walaupun bapa nama tukang macul, keukeuh we anak raja, raja macul. Matakna mama anu nyaah ka anakna teh, lamun nyambungan sok tingali kanu hajat, sok marawa kantong leutik, baju anu sarakuan. Loba eta teh fungsina, aya kueh ali comot sakuan, aya wajit asukeun kana kantong, aya cau sesepkeun nepi ka angeun hayam wae teu didahar ku emak mah dibungkus. Jang saha eta teh? Jang anak. Perjuangan seorang bapak. Engke pas aranjeun janten orang tua, nembe paham sedihna ninggalkeun keluarga. Ta eta anu dirasakeun seorang bapak katika angkat damel mirariya nafkah kanggo keluargana. Dinten anu kamari mah moal tiasa euih deui. Masa nuju ali teh tos kaliwat, anu jadi bapak mah teu sempet nganyaksikeun masa-masa aranjeun nuju ali karena kewajibanana milarian nafkah. Longok emak sareng bapak, cium pananganana, rasakeun seungitna kulit emak bapak teh supaya urang nyaho urang masih kene gaduh emak sareng bapak. Sahebat naon ge aranjeun ku kasuksesan aranjeun, ku nama besar aranjeun di mata manusia, geus aranjeun adu di mata keluarga aranjeun matos kolot. Tapi demi Allah, anjeun masih keneh budak alit dihareupeun emak sareng bapak. Putereh gede ya budak, baheula mah ditimang, diais ku bapak. Awakna geus kajangkungan teu bisa dais diakod ku bapak. Makin jangkung awakna teh teu bisa deui diakod, dituyun ku bapak. Awakna makin gede, makin jangkung nepi ka ngeleuwihan bapak, disayang angungan, dirangkul tak-takna ku bapak. Lila kalilaan budak beki jangkung gantian ayeuna bapak anu dirangkul tak-takna disayang anggungan ku aranjeun. Lila kalilaan anjeun anu beki kuat bapak anu geus bongkok, anjeun anu nuyun bapak. Kumaha bapak baheula nuyun aranjeun nuju alali. Di mana suatu saat engke anjeun ningali bapak teu damang, anjeun angkat awak bapak jika baheula bapak ngangkat awak aranjeun. Suatu saat engke ge aranjeun bakal ngaibakan bapak, aranjeun bakal ngawudwan bapak, ngawasuh awak bapak ketika bapak tos heuras terbujur kaku janten mayit. Omat,
di mana engke aranjeun ngawasuh panangan Bapa ieu cing emut panangan Bapa anu pernah ngusap mestaka aranjeun. Waktu tetereh bisa ninggalkeun urang sadayana. Bakal datang masa-masa eta. Tapi tong ngiringkeun mayit Bapa aranjeun ku careurik anu haranjakal. Sok ceurik ku bahagia karena aranjeun tos nuntun Bapa kana husnul khotimah. Ucapkeun la ilaha illallah Buya, la ilaha illallah Bapa, la ilaha illallah Ayah, la ilaha illallah Papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aranjeun tos nuntun Bapa ku lafad la ilaha illallah di saat-saat terakhirna. Bohong lamun aranjeun teu ceurik mah, tapi kedah ceurik bahagia karena Bapa ngantunkeun husnul khotimah.